Wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia, hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara daratan, nggak ada adat, hanya untuk takziah. Ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngarana kiai nu di Mekah, kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta lawan Said Maliki. Teu perlu diceritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat, nu ngiringkeun ka kuburanna. Jadi buah pemikiran di Mekah eta. Masya Allah, araneheun kok Said Maliki. Di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang. Geus pugu urang Saudi Arabia na jutaan manusia. Aya naon sih di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Sengit jasadna begitu diturunkan sengit. Tetapi kiai nu eta tah, masya Allah, can dikubur geus bau. Jadi eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kena harirupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat, begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh. Eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai. Ieu mah keur zaman Golkar, nu kuari mah henteu, teu beda. Ieu mah keur cari Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Wallahu a'lamu bimaradi takhadhu anda diakeun ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillahi kang tetep saking salian Allah. Aitu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla sakira-kira aran tatawangan utia Yahudi lan Nasara ruhban ahbab ing dalem ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih ibn maryam lan Isa kang putalanan Siti Maryam. Mau mirulan lewarana den parentah ya Yahudi lan Nasara fit Taurat wal Injil ing dalam kitab Taurat lan Injil illa liya'budu angin darepun yen tanya rarembah ya Yahudi lan Nasara ya'budu sekalawan yang nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujudang ing huwa ya ilaha wahida subhanahu maha suci ya ilaha wahida ya Allah tanzihan lahu bersihakan lahu kada Allah amma yusyikun saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara
yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karihal kafirun. Wallahu a'lamu bimuradihi yuriduna ngarepakeun ya Yahudi lan Nasara ing madepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah. Syar'ahu tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah malenya gasap Allah illa yutimang yen tanyampurnakeun ya Allah ya tegese ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lan sanajan sengit sapakan kafir kabeh dalika ing mangkono ayyutim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wallahu a'lam bimuradihi wa utaya Allah allazi arsala iku kang ngutus ya allazi rasulahu ing utusan Allah kata waladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan muga ngawi hormat Allah bil huda kalawan pituduhana Quran wa dinil hakilan agama kang hak diuzirau derepen yen tangalahirkeun ya Allah indi nalakbi ulim tegese ngalahirkeun ya Allah ngaluhurkeun ya Allah ingil hakal dini atas agama kulisa kabeh jamil adianal mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu kadua dinul haqq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabeh dalika ing mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah, Nasara ngajadikeun Kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kujana dijadi jelas kelanjutanana Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar. Tina Hibrun ahbar. Eta kiai. Wah, istimewa kiai Yahudi teh lalaga. Biasa kiai hebat. Cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat cara di wali biasa lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta
orang-orang suci ngaranna ruhban pendeta nya nama geus teu mengenal dunia geus ninggalkeun dunia kawin ge geus embung kawin geus embung aya rejeung mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ya Isa mapan anak Allah disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang tema ge DPR tema deuk salah deuk bener nyana MPR anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya daun gara-garana di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh sia mah yang diatur nya oge ieu mah hayang nyaho ti sia khusus geus batur geus ngomong karak ngaranna teh mah iilueun kos kitu tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok komo ayeuna otonomi daerah nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi perda masalah nya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani tak iya diabadikan di Al-Quranul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran Masya Allah ku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran cik Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa maka kapan ai masalah itu dosa mah dosa bae. Kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar tebus. Aya tobat ka Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima. Aya engke tanda-tanda ari kitu mah kudu dibeli bener ge mabok diharamkeun halal yang penting tebus dosana
zina diharamkan kuari mah jadi halal tebus dosana kos gitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat da manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta pun sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe jana manggis bangun syahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba jasar jelema nya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana nikmat dunia salasah cerig faltu tabar nikmat dunia mangan tilu sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae naumun eta kanikmatan dunia eta batek lamun jelema geus teu bisa hees atuh dokter urusanana ye waduh udah 3 hari cara saya udah nggak tidur paling sedikit tidur juga waduh nggak nyenyak kayak teh sia hirup kene ya tidur peti aya nu geus saminggu udah bisa sare wah lelah tuh aya nu loba teuing hees datang ka barintit batana geus teh nyaho kaler kidul tah lamun perang mah geus bae nyana mah kabom bae eta naumun nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerage ente kawin jeung nini nu telok nikat cium gerage nini atuh wagani anu sok di bibir teh naon ngaranna anu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu sisig nini eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta nikmat dunia eta sakitu yes tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai puringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna geus dibawa ka dokter ge gideung ini mah harus dipotong aja tah geus kolot ieu mah geus naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat sia teh nyaho kan da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katowel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna air rada bengsrat mah kota ye atuh kudu bisa ngabedakeun tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing mah sieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah tambah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar ruhban pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendeta anak Masya Allah karim
bahkan wal masiha ibna Maryam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tetangga, pangeran uwa. Cak Nasrani ja di negara aing mah kitu. Aku awe Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya, etalah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran, disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyaritakeun kiai-kiai maya, kiai Yahudi ngaranna ahbar, kiai Nasrani ngaranna ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema, yahi ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain. Lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai. Berang jeung peuting teh ki yahi ya teh ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Jaeta meureunanan di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia. Ya naon deui hiji deui partai naga ya Perindo teu bareres. Tah ya ilahi kiai. Itu mah carita Gus Dur, kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia. Duaan nya gitu. Begitu asup naik helikopter pertama. Cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan. Ya. Nyana asup ka helikopter. Nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana. Cek kiai ini bukan haleluya, helikopter. Tapi saya baca haleluya aja bukan helikopter. Geus naik kalau boyun jangan dulu negara-negara daerah-daerah turun di satu tempat. Geus disadiakeun bis. Kuari kiai Islam Muslim ditah heula silakan Pak Kiai masuk. Oh ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bismillah, bis kota. Cek Kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur ieu. Aya bae. Tapi ku Gus Dur diterusin. Kamu kan tahunya cuma bis kota aja. Di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rohim. Wah, Gus Dur jago jasanya. Bentuknya ya Rahman Rohim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya Rahman dan Rohim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu. Aduh. Insyaallah kan. Ai inget ke bis kota sok inget ke ieu teh ya naon karangna kondektur. Kondekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu mah. Cerita kondektur orang Batak terus kenapa pan teh nyahoeun agama orang Batak pas bagian maju ragang jadi kondektur ragang nangkara kan gitu tah akar molotot baik kan masalah ya mah cerita molotot doang supirna kan turun terus
digide-gide ke mana nyebutlah kau nyebutlah kau nyebutlah kau nyebutlah kau jadi nyana terus nyebutlah kau nyebutlah kau datang ke pahen nyebutlah kau orang Batak teh jadi pahen teh geus lain-lain lah nyebutlah kau kos be pae tah sing hade ente ge besi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai ye host teh Golkar Haji Pendi namanya Ngrido tapi ente sih Ngrido setengah lah aduh Masya Allah semacam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teu diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya bulu tegas sama ibadahan ilah wahidah baca geura dina kitab Taurat baca geura dina kitab Injil teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi teu dititah mangeranan ka pendeta mah sakadar penerus Nabi Isa teu dititah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah wahida hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah hiji pangeran Allah la ilaha illahu tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna ayyutfi'u nurallah boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah nyana dek mareuman teh biafahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan pohara diacak-acak
mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gelintir Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya tidak aya teu upaya tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nyana membangun kekuatan ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha 40 tahun 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi hayang sia ku aing baheula kekentong aing leluhur aing nu ku aing dianggap orang hebat nu ngaran Abu Jahal nu ngaran Abu Lahab jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani Muhammad dihancurkeun waris ya ku aing Masya Allah karim geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi nyana geus siap berlapis-lapis dana membangun kekuatan lain sakada di Timur Tengah hungkul Eropa Asia Australia dibangun ku nyana supaya sujud kabeh ka Yahudi dibuat ku jana multi nugaran Amerika, nugaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya di bom siapa geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantak ku hari lamun teh aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis di Inggris di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artina eta mah atuh kepentingan kos kitu ieu urang waktu sepira urang tetapi seperti etalah kaayaan ternyata kiai salaf ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun oh ya karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana ada di mana datang ke mana seperti eta terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya. Kedah harudang budaya di Indonesia teh. Hayu, ulah ke Arab-Araban. Ulah orang teh mencintai Arab teh. Ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kangjeng Nabi, hudangkeun budaya-budaya. Masya Allah. Eta Purwakarta anu tata dina negara 1000 Quran. Kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikan budaya dijadikan budaya 1000 kelenteng Haji Peni geus mau obor ayo siapa
Dibelem jeung irung-irung sia ya sia kuai. Wow, nyieun obor loba jasa Haji Pendi kamari ieu. Masyaallah parengan nantang kalawi tatangga beak kabeh. Ya Allah. Bahaya jadang Tangerang dirobak geus. Urang Tangerang makan bodoh. Bodoh urang Tangerang bodoh politik, bodoh organisasi, bodoh Tangerang mah diakui ngan mengahareupan jelema bodoh makan bidu. Bidu pacul linggis di bawaan. Geus teh nyawa aturan. Bukan nama digedoran we sasaha los. Ieu bodoh ngaranna kan. Ai nu nyawa aturan mah atuh geuna. Ieu mah pokona paeh-paeh pokona mah aing jihad fisabilillah nyaho jihad jauh lain. Bodoh atuh ngaranna. Tah. Gali seputar Serang Pandeglang berubah. Kiai-kiaina geus dicekokan. Ih bake ciu, masyaallah. Ya kari udah karubaha aja mah. Tah badak lamun aya kiai santri balik ka ieu mah haju magahan ngaji santri nangan G20 30. Tapi nya nanti kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beuh dihandap mati. Itu. Masya Allah kari paeh agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang garitakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya ada sia besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sia ada sia besok ada kita Batak duit kelembungan ngebodean sia masih terngiang-ngiang di Ciliburan aku hari ditangtangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana orang-orang masa kiai jeung kiai ribut tama kiaina teu ngaji tama kos buku nyana nu teu ngaji dia tukilan waktu di bawah tukilan ka Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di deulean aya jamul jawaban sagala tutupkeun geus teh kudu dibaca cak Abah inget beta kul masyaallah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka ieu ditangtangan ku nyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak masyaallah karim teh si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maot ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh taetatan lawan Said Maliki teu perlu diceritakeun ngaranna paeh eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang di Yaman datang di Turki datang berbagai negara di Indonesia datang geus pugu urang Saudi Arabia jutaan manusia aya naonna sih di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah
Masya Allah candi kubur disbau bahkan si ieu mah hirup kenege bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau kubur hari rupna kene eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah, nu ka Golkar baheula insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Bandung. Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut, masyaallah, suka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala. Nyaho jasa teh mah sampai alumni teh jagona ngaji campur Jawa we aja wah di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna amma yasifun wassalamun alal mursalin selesai tasik teu kudu bejaan teu kudu maot si jelemana masyaallah suka Golkar wassalamun alam musalim walhamdulillah Bandung kabelah desetik di kota teh bangsa 5 obor lah aduh jauh teman teu beat sendal jepit ge gedem abo teman tuh jolok hebat kieu deh suka Golkar selesai eta ridho Allah berarti sebabna inti nama Golkar teh harita ieu mah harita nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil Allah ngutuk ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah zaman bapak kolot urang zaman bapak urang ayeuna mah wallahu alam atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja mah cerita gula sembarangan kula mah nyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur teh patanya saha sakitu doa pibatureun teh saha ye lamun kudu dibejakeun ye lillahi taala Allah ieu al-haq we Jakarta di Jakarta teh jauh-jauh aya hiji kiai hebat beuka implek ku masyarakat berarti aya ikhlasa kaharti hebat kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok ieu mah dibejakeun ge alal haq kuari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade sebab pertanyaan di lembur ya aya aturan imam direvisi keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di didinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok yo kiai keur saat coba diturunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengsarkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah kadinya nyaho silaturahmi nyaho duit selesai tuh masalah kan tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut ketika nyara diondang nikahkeun tatangga geus embung sasalama gerak Allah kan berarti gerak Allah takos kitu teh nanyakeun masalah nu tadina kanyana kuari embung urang ke kiai nu sajen ku hari aya sabaraha kiai cenah kiai nyaho bae
uang masyarakat laporan ge bisa. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Baca deh mun ganti batu ulah jauh deh kiai nanya doa. Cek nyana itu diganti mah ieu masyarakat arembungan kecuali aya. Eueuh mah ganti ulah waka. Tapi kami mah jarang ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teu ulah ngaji. Ieu mah cerita. Oh, kula mah. Imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha? Masyaallah. Eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masyaallah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nu mere duit wih bener tak kiai tun teh goblok sia mah bener bae deui ieu kula hook biasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain naon singara deh kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah datang ke kula mal bejakeun di mana jak gaji cenah kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain geus puguh teh mun laporan mah beuti rangkas di Pandeglang karunya tuh dirimpak mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah iya masih hade kos gitu teh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng teu aing mah dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae mah ieu karunya ieu ka kiai hook jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dinten teh ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teh aspek atuh hebat eta di Bandung kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santri 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya eueuh hiji-hiji acan santri sapotong nggak meneg nyata gaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomonganan kanu sakola emang nya nama nyatuan di dinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tak kiai kan anu kopeana ge menyon paling song aduh kadeureuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilokna istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zohirna kos kitu batinna eta mah lok nempo batinna sih nempona zohir doang batinna ieu teger ya sebenarnya manu kos kitu masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi iya keur carita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap
dek mareman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamarmanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun keagamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu saeutik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng Nabi tapi teh kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur kadeulek sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana neuleuh kaliang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk dikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masyaallah ieu bahasa yutfi'un nur Allah temajaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia teh aya nur didapatkeun kana Allah ai cahaya mapan beureunanan kudu kadeuleu cahaya panon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya ku anaon ku ari didapatkeun kana Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur sok di kompaten naon kadang-kadang patromat nur lampu patromat ngeunah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poe kan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijai ha Allah goblok itu coba
Masa kos gitu tak turunan Tasik tak kos gitu ke Tasik. Ndeka Allah nahan nyasam. Nyasam eta nu kos gitu ngaranna. Tah watak torekat bae. Mending digantung teh jelema torekat terus. Salah, itu arti ganda. Nur didapatkeun kana Allah. Kajian kuku ngahage ieu lain cahaya. Bisa oge disarahan ku Imam Jalal Nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu. Tuh, kan itu breh. Jaheuh. Jadi nur teh ku ari dijelaskeun syar'a, ai syara teh hukum nu aya dina agama. Bisa bae nur teh di mana agama. Geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah. Cahaya teh horeng agama. Atuh kuari mah nur di manaan ku syar'a atau di manaan ku din. Atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu. Majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat. Oh, beak saton bisa tah kos kitu gancang. Nyokot beas mondok saton beakna karak bisa kan. Dah cak kiai jakai mah teu satontonan cenah. Di mana tuh di sana? Kami memilu bae jeung babaturan. Mah beas henteu. Oh. Eta. Ya, geus eta nur di depan Allah. Tuh, wajas. Jadi atuh ku ani mah bisa disebutkeun isyarah asliyah, bisa kurang dijadikeun isyarah tamtsiliyah. Tinggal dilanjutkeun bae kuari. Geus atuh kuari mah yuriduna yutiu maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun, ngarusak. Sebab ai mareman mah meureun kana cahaya. Kuari cahaya teh geus diganti make agama. Ai agama pan lain dipareban, dirusak. Ayut piuna berarti kuari maknana lain, makna asli. Anu tatadina mareman, kuari mana ngarusak majag deui. Sia. Tuh. Ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin. Meunang kawin. Lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karang dakolot bae. Teh gaji teh kos gitu. Aduh, wadak macam kita teh asal. Oh, ieu majaz ieu. Ieu majaz ieu. Oh, ieu majaz ieu. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Balun hese. Geus. Tuh kan. Ieu. Masyaallah. Geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu isyarah tamtsiliyah teh lantaran ayut piuna dijadikeun majaz. Atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Da teu percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu. Tuh kan mulai cenah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareman lampu bae. Tiup lampu teh pareum. Bere kiai teh loloh pareum agama. Tiup lampu teh make somsong pareum. Seuneu sakitu ngegedurna di hau pareum. Tuh, kiai bere partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mareman agama mah lain ku songsong. Panggil ka pendopo. Bere berkat. Hitung. Sia sabaraha? Kok beda sih? Ye, siapa 3 juta mah 2 juta goblok ka bupati. Ditelus sia ku aing bupati. Ye. Kok enggak beda-beda? Kudu derajatna kan nya maleti. Gaji PND mah 200.000 nyana kelas lah. Ya, 200.000 mata mah neangan di Kocomberan ge mangi. Teu kudu ka pendopo. Ya agama lucut ongkoh. Tuh. Ya nyana anak bawang nyana mah. Ya Allah ya Rabb. Tah, teu karasa di pareuman agama leurit jeung dirusak agama lir teu beda jeung mareuman.
cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu. Lamun teu daek pareum-pareum tiup pareum, teu daek pareum ngan saukur gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kencang bah pareum oge. Nah kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta gedeber 5 juta gedeber 10 juta masih kene gegedeberan kene bae karimun pes. Jadi berarti agama nu dicekel kuyana ku karimun selesai. Kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200, di masjid kuarimangan aya 5an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji tah tanda pareum teh kos kitu teh tah ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim tapi wa ya'ballahu illa ayyutimman nurah. Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah geus nyampurnakeun agama dibere kuatan di zaman mana baik kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat. Bere duit ku bupati. Sat. 2 juta. Segera 2 juta. Kelek aing 2 juta mau manggi. Teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta. Teger berarti. Dicokot mah dicokot. Terus. Ngan pakai parab kotok. Itu kotokna peunceut ku urang. Sekali deh dibere 10 juta 10 juta ningkap genrok pamajikan hitung dinya aya kudu dicukuran dihitung men. Masya Allah terus kontrak politik bari mah ya saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung aya lah bangsa 50 juta mah ya hayang 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner saya geus atuh teu naon siap siap berangkat jeung bupati masalah ieu mah cari tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah. Baca gerage hadis Kangjeng Nabi. Siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering. Lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai. Sok baca gerage. Urayan-urayan siksa ka kiai. Hadisna kula poho. Konsisten bae mah poho lah pokoknya. Konsekuen gitu poho. Ente cenah bacakeun we setik mah kiai. Poho sia main. Maksa kain. Atuh henteu kan boleh bejakeun bae. Lah cenah tong poho henteu. Aya sapotong-sapotong bae. Nah, hiji dibere lemah eta siksa ka kiai. 2 dibere teu hayang gudang ti peuting. Eta siksa ka kiai. 3 memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormat ieu mah lain pejabat eta siksa ka kiai. 4 ieu mah nu kusugih wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai. Aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah. Toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun. Ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun. Sabaraha Karimun? Sabaraha? Hah? Ngeridit apa cash? Sia nyaho boga berarti ka jeung kumaha. Ye, tawa incu mal kapuat Karimun mah. Tah, ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi. Nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurallah
bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nur. Urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu. Eueuh mah amat sieun ngaji kadang-kadang penting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeu capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu. Cak haji pe ni jaing mah unggal penting atuh siksa terus mah. Nah, emang siksaeun ieu meureunnya namanya. Sekedar bayangan seperti eta. Hook kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola, jang imam masjid. Jang ala kadar rukunan mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sakadar kula mah teu ngeunaheun we cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun lah urang geus tadi na ngaji eta teh bagus tah ngaji kos kitu. Teu bagus lah sebenarnya cenah geus teh hayang ngaji ka dinya. Tapi lah sia suka ludah kitu kunaon sakumaha teh kadara sambal sia. Tah eta geus teu bagus tah kos kitu. Moal aya manfaatna tah ngaji ka jeung gugungan. Itu dan salah. Nah, ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani. Horeng boga karep hendak ngahancurkan agama dengan bahasa majaz. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Secara Sundana gitu, mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen. Walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah, khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, Paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Nukuari terus kaunggal negara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh. Lamun paus be bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam. Beberapa ruhban pendeta asup Islam. Panglima perang asup Islam. Inggris sarua bae, Belanda, Jerman, bingung negarawan kok jadi kos ieu sih? Aneh. Saha ieu? Awalna ieu nu bakal dibahas. Kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak. Baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggalkan dia mah teu ketua Persib. Saha yo? Bodoh kan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur ka dinya berarti. Deh, HTI. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna. Kurang nyaritakeun HTI atuh baca ku urang hebat makenya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab diisukeun Wahabi henteu nya mah ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah isulah Wahabi dan lain urang ulah neuleuh ka dinya neuleuh dakwahna Islam khuruj hei janggot sakieu Masya Allah jubah jeung calana balap isi mana nu menang sebenarnya tapi kan terus baiknya nama silaturahmi hebatnya nama ilitan terus lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak ulah di Indonesia mah tak perlu make huruf tetapi tingali di Prancis tingali di Amerika tingali di luar negeri berkat dakwahnya anak Masya Allah hebat ahli sunnah wal jamaah nya namanya nyaritakeun fadailul a'mal urusanana nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya urang ulah neuleuh kitu lah jak ulah masuk kitu
henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama urang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama ja Al-Qur'anul Karim hadis nama ja Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah wajat tama urusan letik jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah dibere berkat mah jangan dahar nyana ngan julak cileuk heula nyana ge aya NU-an we berkat aya NU bae haram ya padahal mah nyana ge sial kadeuleuan nyana nah ieu mah kurantaran kesejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila kemudian seperti ieu bentuknya dirasakeun ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangaranna geus berubah kuari wow ieu hasil bumi makin menjadi-jadi kemudian pengelolaan anak itu di urang sangat sederhana dicokot ku batur ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang urang keur nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna masyaallah luar biasa di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan dirayakeun di Rajabah huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab.